Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ka sadayana wilujeng patepang deui. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina pananglayungan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkeun dina milari milik rezekina tur dibarokahkeun. Amin. Urang teraskeun ieu. Hanca carita dina judul Rusia Pasir Demit bagian ke-13. Mangga ka sadayana caraketan, caraketan, caraketan. Kakocapkeun di imahna Gan Widura. Peuting harita di teras imah Gan Widura. Si Leunyae jeung si Cekai ditugaskeun cenah ku Gan Widura jang ngaronaan imah Gan Widura sabab nu boga imah nyaeta Gan Widura keur aya diangkir ku Kipalang dititah nepungan ka Pasir Demit teh. Hayeun we Kang Cekai we. Ari eta cenah juragan teh arek kira balik deui. Nah, kapan mun teh salah mah maksud teh tadi beurang ieu teh. Maksud arek balik ayeuna mah cenah tah. Si Cekai nyarita. Kuring oge aya palebah dinya mah teh nyaho jeung teu apal. Bejana mah den lewu teh arek cicing di dieu cenah. Arek nuturkeun kana tapak lacakna Gan Widura. Abang mah arek ngabadamikeun eta tapi teuing eta teh jadi atawa henteu nama. Dari urang mah dipikir-pikir mah beureunan di bangku rin kuncen beureunya centeng kitu tah. Nya istilahna mah kumaha dudungan we urang mah rumasa keur ngaula kanu jadi dudungan nyaeta Gan Widura atawa meureun ka guruna Gan Widura nyaeta Kipalang atawa meureunna ka dudungan urang nyaeta den lewu teh. Urang mah nurutkeun we beureunan kitu tah. Tapi kieu euy Kang Cekai euy asa beda yeuh peuting teh asa pikageungeun eta geuningan tah soal anjing asa rageg-rageg teuing euy. Wah ceuk kuring mah biasa wae paling nya kieu we rada karasa tiis sabab ayeuna teh kapan beureunan kaasup keur angin barat yeuh. Jadi anginna rada sing salusupan geuningan tuh karasa yeuh. Tapi eta pan meureungan eta geuning asa beda ya. Anjing nih karage kitu biasa nama anjing paling cegang-ceguk sakali-kali. Eta ge keur aya lamun aya nu ngaliwat tapi eta mah hayo we asa kadenge tuluy-tuluyan. Beureunan keur aya nu ngaliwat. Nganu ngaliwatna sugan ukur rada remen encal-encalan. Nya maklum we komo rada halodo kieu usum barat mah. Lah jalma teh sok lalar liwat kitu tika wanci sadeureuk kolot atawa tika tengah peuting ge geuningan. Dari halodo mah sok meureunnan lumampah teh teu kararagok kitu tah. Jadinya pantes we anjing teh rada loba kitu. Wah nya tapi emang kuring mah bener ngarasa leuwih beda ieu teh yo. Allah, ieu mah nu kitu di eta maneh mah. Dicaritakeun. Urang teh kieu-kieu we meureun geus kaasup ieu muridna Kipalang. Perkara-perkara anu pikageungeun pikasieun mah lah urang tarekahan we. Urang sing harupan. Dipikir-pikir mah asa can aya anu naonnya anu pae kudu kasieunan. Baru kaca banjun sieun-sieun teuing bari ngajual kajungkrang bari tuluy lambu muluy peupeus tah sirah. Akang mah sok jauh-jauh teuing ngawangkong teh. Geus atuh tong ngabahas we nu kitu tah eta kadegeun tah rokona. Kuring karek disusup ya. Pan sarwa de bare jatahan lain. Kagok kudu ka jero heula nyokot heula tah kudu surut lake gampang geus beak mah nyokot teh. Kang mah sok licik biasana oge.
Mengakuan we kepala bakuring hayang ngarokok ku akang kalau ka desa sakuan we kitu kuring hayang ngarokok teh sok hese jadina teh buru ka dengan tuh sanggeus kitu mah si Cekai nyokot cenah kana rokok sabatang anu diasongkeun ku si Leunyae satuluy nama cekes mah manehna teh ngaruhurungkeun kana rokokna sepuh haseup rokok tina bahamna ditiupkeun meuni bangun anu nikmat pisan dina keur kaayaan kitu anak pada langsung teh cenah ka ame sesengitan di saboderning eta tempat kuduaan karasa kaambe bau menyan jeung bau rampe teu lila di dinya heo cenah asa kaambe bau bangke sagala rupa atuh si Cekai jeung si Leunyae anu keur ngarasakeun waasna peuting harita teh sidih liuk jiga menta kasaluyuan tangara antara duaannana antara baturna nah sarua atawa henteu pamangkih rarasaan nu keur lumangsung dina waktu harita si Leunyae jeung si Leunyae jeung si Cekai silih reret malahan mah padu teuteub sagala rupa katingali si Leunyae ningali ka si Cekai ningali ka si Leunyae kuduanana katempo baturna raraina teh katingali pias tur anu ciga reuas nandakeun cenah cek si Cekai teh meureun si Leunyae ge boga sarua rarasaanana si Leunyae si Cekai ka si Leunyae kitu deui sangkanana yen eta aambean anu dadak-dadakan teh kaangse kuduanana dokang kuring mampun ya model kieu mah kuring teh tanda-tanda biasa nama Kang wah ulah bakal geruh sia urang teh pada asak jujugan ti kipalang oge sing waspada sia bisa aya nu nipu ka urang justru ulantaran eta Kang kuring teh mungkin percaya sabab istilah nama pan kasaksian ku urang oge aya siluman anu surup sumanding ka budak teh coba aya nama merengan geus kabuktian jadi dudungan kurang berarti aya nu perkara pikasieun kieu teh nyata meureun Kang lamun pikir-pikir ku anjeun kitu tah kapan meureunan gan nu bidura teh salah satu keur ngaula ka perkara anu kitu urang oge kaasupkeun istilah nama sarua piraku urang rek diganggu ku perkara anu kitu tapi oke kumaha tukang ayeuna keun kebae urang rasakeun we cacap ngomong kitu anak geuleuyung cenah aya makhluk bodas pikasieun ngagayabag ngalayang di luhur hiji tangkal ngaliwat ka tangkal anu sejen mimitina mah saliwat bari can kareret kuduanana tapi ngadua kalian mimiti katempo sabab ia anu ngageuleuyung bodas teh di hiji tangkal ka tangkal sejen teh jelas ngadeukeutan ka tempat eta geuleuyung deui bulak-balik ngapung di hiji tangkal ka hiji tangkal jiga anu rek nemungan ujung nyingsieunan ka si Leunyae jeung si Cekai si Leunyae teh langsung kagabruk ka si Cekai parimana nyempod toh Kang eta sarua teh nu katempo kuak Kang eta teh nu kitu teh disebut jujur ka papawajang teh lain cek si Leunyae bari manehna geus ngadeg-deg we ningali kana bungkeuleukna curig pocong si Cekai atuh dikabruk teh radang reuaseun tapi manehna tetep marong kana eta wujud makhluk bodas anu mingkir ka dieu teh mingkir deukeut malahan mah jika ngalayang ka kalayangan di sabuderning buruanana imahna gan widura katingali si jurig pocong aya cenah tilu balikna ka kalayangan hareupeun dua urang jalma jiga nyingsieunan
Si cekai anu kawilang rada wanian tini mang sileu nyai ngerasa penasaran cenah. Nah menika asa nemongan teuing jeung naha cenah menika asa jika anu nyingsieunan jika anu ngahajakeun dina pikirna biasana ge lamun heueuh teh mah aya kur nemongan sakedeung moal tika jika anu ngaheureuyan saperti kitu. Geus mikir saperti kitu kajelang we si Jokai mah ngagajelak bari tuluy manehna narogas kana bedaungna. Ya nyai sing waspada anjeun. Lamun ieu mah lain jurig sapocong-pocong na imah pocong kajajadean sia ceuk si Jokai teh bari manehna nyepeskeun leungeun anu dicekelan ku si Nyai bari ngabedega ngalagar kana bedaungna. Karep cenah arek nyang hareupan eta pocong lamun ngadeuketan deui teh. Samang-samang si jurig pocong ngadeuketan di anak yeuk teh. Ku si Jokai langsung we cenah dikadek eta pocong teh hiup. Jedrek. Aya cenah 2 kali ditengon eta si jurig pocong teh. Nu sakali mah palebah tak-takna terus disabetkeun deui palebah kana iga burungna. Tapi eta si jurig pocong teh teu rongret tuluy ngageleuyeung ngajauhan. Cicing we cenah cicing di luhur tangkal bari encan ningkah keneh. Karasa ku si Jokai mah pasti kadek teh siga nu neungal pisan keuna tapi teu neurak ka eta jurig pocong. Tuh si Jokai alaka kabur deui geuning eta akang di kadek teh bari jiga nu teu neurak. Lain kitu sia Nyai. Lamun jurig pocong nyaan mah eta teh kuduna mah molopoas ya sebab haseup ari jurig mah ieu mah jiga kana hiji barang anu teu as geuningan sanajan teu terak oge ieu mah lain sapocong-pocong na sia pocong kajajadean ceuk si Jokai teh. Tidinya si Nyai asa kahatean satuluyna manehna ge sempring cenah narogas kana bedaungna. Tuluy manehna taki-taki siap-siap lamun eta jurig pocong rek ngadekatan deui manehna ge arek ngilu ngadek atawa ngilu mahala nanasa ka eta jurig pocong. Teu lila tidinya si jurig pocong teh ngadeuketan deui. Ana asap barang keur kitu hiuk-hiuk teh. Si Nyai jeung si Jokai satuluyna ngumak ngawi kana bedaungna nyambetan ka eta jurig pocong. Seak. Duana tulis nyambet-nyambetkeun kana bedaungna. Malahan matika aya anu keuna sagala rupa ka eta jurig pocong teh. Ceger. Tapi eueuh anu keuna wae. Tapi eueuh anu neurak. Saban-saban geus kakeunaan teh tuluy kalayang deui si jurig pocong teh tapi teu jauh balik deui tuluy jiga anu nyingsieunan jeung anu arek nyerang ka si Jokai jeung si Nyai. Dina hiji kasempetan kepoh cenah eta si jurig pocong teh niupkeun hiji perkara tina bahamna katingalina mah cenah cara saperti haseup anu kaluar dina bahamna teh. Ana barang kepoh saperti kitu teh langsung we kaangseul cenah ieu ku si Jokai jeung si Nyai teh kaangseul bau bangke tur ngajadikeun lieur kaduanana mata katur lengan atuh 2 jalma nyaeta si Jokai jeung si Nyai teh pating daraku ngarasa leuleus jeung lieur malahan matika waek sakarupa. Tidinya kadenge si jurig pocong nyarita. Pegakeun kaki kugala. Maksud kuring teh kasih widura. Sing hati-hati sia. Bangsana kudu bayar hutang. Nyawa dibales ku nyawa. Awas ya widura. Satuluyna mah kalayang cenah eta jurig pocong teh ngalayang ngajauhan bari ting cikikik malahan mah satuluyna mah kadege ngahik-hik jurig ti kejauhan.
Satu loina tidinya masih cika jeung si lenyai kapayahan teu nyaho ka bumi alam. Malahan mah leosna eta jurig pocong oge teu katingali ku si cika jeung si lenyai ngan ari omongan-omonganna mah masih keneh kadenge sabab ieu si cika jeung si lenyai teh can kaburu kapayahan keur waktu hari tama. Kakocapkeun di lembur pasisian sakumaha anu parantos didugikeun sate acana si Barnas anu keur ngaliwat arek asup ka lembur pentas arek asup ka lumur pentasnya manehanana papanggih jeung jurig pocong teh samemehna Ki Usrip cenah ngarasa melang tur salempang sabab si Barnas nu jadi anak teh janji cenah karep moal lila-lila teuing lamun arek balik ka lembur teh sabab keur aya kaperluan ka lembur sejen tapi sanggeusna wajib ba'da magrib masih keneh acan balik keneh kabeneran papanggih jeung si Jantra katut Kang Longka di musola atuh dibejakeun eta perkara teh malahan mah si Jantra jeung si Loka cenah karep arek silaturahmi maturan heula ka Bah Usrip bisi cenah ieu si Barnas teh teu balik keneh. Aduh taala ieu eta aki ka mana atuh si Barnas teh. Tapi da beuneuran dipikir-pikir mah jangan liwat tengah peuting ieu teh. Karakna teh kana peutingna oge. Nah, maka kudu lilang-lilang teuing. Kos ka budak awewe wae coba deh si Barnas teh eta geuningan geus boga budak sagala rupa ieu mah rilang teh menikaku gitu-gitu teuing ceuk Kang Loka tidinya Bah Usrip nyarita anjeun Loka puguhan ieu teh budakna teh ieu teh kuaharanot teh hapanan dijanjikeun geus berobat ka itu nges naon itu diubaran gitu tah kaki mantri tapi tadi teh keur isuk mah cenah bukan naon can aya ubarna kurtos hadiah sabab cenah aya dikirim cenah di mantri kesehatan gitu tuh mah aya alasan we teh hadiah obatna walah pokona mah nah ayeuna teh tadi teh tibang kadinya ka lembur girang ada mau jauh meureun ngalamur girang mah eta kadiwa-tibang montas unggal kadinya tapi ayeuna inget wanci asar can balik kana aki mahari wang kitu wah deket ieu lamun engke kira-kira wanci geus badai satawa geus saeureum budak can aya wae mah pangneanggunnya sugan meureun moal palewat jalan lamun diteangkeun bisi palewat jalan eta teh ki euy Teulila di dinya katenge di pipir imah sora bagbig-bug cenah anu lumpat malahan mah saterusna mah kublag cenah panto harup teh jika anu di tengar we horeng si barang horeng eta teh si Barnas teh anu langsung we asup ka imah bari manehna molotot anuna teh molotot bari bahamna calangap malah mah teh ngahegak sagala rupa tidinya anu aya di tengah imah si Loka si Jantra katut Bah Usrip malahan mah Nini Usrip jeung pamajikan si Barnas oge cenah anu keur mepene budakna anu keur gering teh langsung torojo we ningali kana kaayaan si Barnas anu molotot we bari calangap jingga anu reuas teh puguh kabeh urang kabeh jalma anu aya di dinya ngarasa reuas anjana kunaon Barnas manehna ka kituan teh ceuk Bah Usrip bari manehna tuh langsung ngajol ngejatina diukna nangtung langsung nyamperkeun ka si Barnas si Loka jeung si Jantra oge pangadeukeutan bari heran naon cenah anu geus kajadian si Barnas sababaraha waktu mah teu beunang ditanya manehna tetep calangap ngahegak panon molotot napas ngahegak
campur antara capek ujung rewas teh sabab tang tuai samemena geus papangnya jeung juri kepocong teh. Sanggeus sababaraha waktu satuluyna koki usrip teh cenah ditarekahan ieu si Barnas teh diinuman sagala rupa tuluy dijampean. Malahan mah sanggeusna rada leler mah napasna geus sabiasa deui satuluyna kubah usrip ditarinya. Kubah usrip ditanya, anjeun Barnas kunaon ieu teh? Teu puguh-puguh langsung buka panto. Tika dikitukeun teu bisa anjeun buka panto kalawan nu bener. Jeung kunaon anjeun ngahegap jika nu capek molotot jika nu leuwas. Kunaon ieu teh anjeun teh? Kitu cenah ceuk Bang Usrip teh. Lalaunan si Barnas satuluyna nyarita. Oke, aduh, urang teh rewas ge. Aduh, peka rewaskeun. Capek. Aduh, hayang nginum deui. Aduh. Teu lila ti dinya satuluyna. Si Jandra anu geus loma langsung kereyeung ngiliat ka jero dapur pangyokotkeun cai pikeun si Barnas satuluyna mah. Si Barnas diinum malahan mah maena langsung weh diuk ngalalempreh jika anu ngararasakeun kana kacape. Waktosna parantos cekap kanggo episode nu ayeuna. Naon nu sabenerna kajadian geus terangnya pura-pura teh nyaho tuh. Pura-pura sakadanya dina video-video salajengna wilujeng patepang deui. Peramio.